Aya di tanah Sunda hiji kabupaten anu pinuh ku carita. Seueur awewe geulis pipina mararanis, lamun amang ka Garut pasti bakal kahipnotis. Loba para jawara dodol Garut yang domba, pamuda pamudina jarago ilmu agama. Masyarakatna bager amis budi kasasama, mugia ieu kota salamina sejahtera. Garut teh aya tokoh Dewi Sartika anu ngajukeun sakola istri dina zamana. R.A. Kartini oge ka inspirasi ku Dewi Sartika, mun tanpa beliau moal aya sakola wanita. Situ bageun jeung pantai Ranca Buaya anu matak sejuk endah kana nu ninggalna. Garut teh dilingkung ku 5 gunung, matak jadi keunikan mun anjeun datang langsung.